Iya Bang, ngomong-ngomong masalah iya aing kan ayeuna teu gawe ye, wayahna aing meuli rokok teu boga duit euy, kamari kan enteng injem teh ka urang. Ini. Tadu kamari dah Oh, wayahna nu nyem 30. heeh, 30 heeh nya. geus boga acan. Ya. Berarti Bener. ente hutang kene nya? Oh, hutang. Aing nyem duit 30 leun kamari teh. Heeh, Nya mere sabaraha kamari 20. 20. Berarti nya boga hutang kene ka aing 10.000. Berarti mere 20. Heeh. Nah berhubung nyemna 30, nya eueuh. Nang mere 20 berarti kurang 10. Tanya, Heeh. berarti aing boga hutang 20. Heeh. Ayeuna nyain lagi dibayar ku aing 10.000 dan 10.000 na nyana bayar ka aing 10.000 nu kurang nu kamari Lunasnya. atuh 10.000 Terus duit aing 10-na. kapan bayar hutang paling 30 lin Minjem 30 ente. dibayar 20 Tapi aing nang boga duitna 20. berarti nyana boga hutang kene 10.000 tah ayeuna nyain lagi hutang